Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sugrining puji mangga urang sami-sami sanggakeun kehadiran Lahru Pangeran anu murbeng alam. Sholawat sinaran salam mugia salawasna ngocorkan junjungan alam. Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargana, para sahabatna, sareng para umatna sugihkeun ka akhir zaman. Alhamdulillah dina dalam ieu bukan saking Allah Subhanahu wa taala sakia sariung di ieu tempat. Dina raraga Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2023. Simkuring ngahaturkeun teh nuhun laksa ketika binahan kareng-rengan sangat calagara anu parantos makaring waktos kanggo ieu dina di waktos. Mung hapunten anu haturun wireh simkuring mah aya kakiasa sok sanaos ibu simkuring mah ngamantar-mantar maneh bae malah mandar anu dipedar ku simkuring teh aya manfaatna kanggo urang sadayana. Kirang pangajian anu simkuring hormat insyaallah dadangan ieu simkuring baris bedak ieu sareng ngabule basa Sunda. Hadirin tos janten carita balarerehna mangsa kembali seueur jalmi anu kuciwa anu ngabarukeunana mah rupi-rupi salah sawiosna para golongan mangsa kembali seueur anu baguna bahasa Sunda teluyu sareng tata krama bahasa Sunda gerabae pangantan urang kapan remen ngabarungan para golongan Sunda anu cumarita kasar tur garihal malah kesapenting pengantaraan rerencanganana ngaran-ngaran salo upami para golongan Sunda parantos ngabaduan sikap sareng paripurna model kitu kamuan deh basa anu mangrupi warisan para leluhur tur ciciren ayeuna urang Sunda teh ngabalumusna saupama basa Sunda tos palastra kantos bangsa naoge ngirumusna asa kuharianeun. Hadirin anu kusiluwih dihormat naha kanyataan samodel kitu urang bakal diantep tangtung henteu kapan ngagunakeun basa nu bener tur mareunah teh bakal nuwuhkeun pasifatan atanapi kana teh sapertos ajenan sabar sarati tur hati-hati munasabah pisan miraksa diriksa tur dirumat sakan ajeun adeganana bade usaha deui dimulena kamusahe urang sadaya utamina para golongan Sunda anu libana tanggung jawab ngajarkeun deui ki Sunda dina mangsa anu bakal datang. Hadirin tos habis dina urang manuhkeun deui ajeun pinajen kasundaan ka para golongan Sunda sakuliah tata Sunda. Sampat warisan ti karuhun nu tos sami dipungusti teu ilang ku mangsa. Urang kawitan ngabiasakeun ngagunakeun basa Sunda nu bener tur mareunah. Utamina di lingkungan kulawarga sewang-sewangan. Anggoni cumarita indung ka anak ka indung, ka bapak, ka lanceuk, ka adik. Salawasna ngagunakeun basa Sunda. Kitu deui di sakola campur gaul di babaturan. Boh langsung, boh ngagunakeun media elektronik saperti SMS-an, WA-an, IG-an, Twitteran, jeung sajabana biasakeun ngagunakeun basa Sunda. Cindekna basa panganter anu digunakeun dina sagala widang kahirupan. Kalebet dina rupa-rupa kagiatan di sakola, salawasna ngagunakeun basa Sunda. Ibu, bapak, miwah sadaya-sadayana, dina dalam ieu simkuring kumajak kasadayana. Yuk urang sasarengan ronjatkeun deui arjen basa Sunda anu luhur. Ngalangungan rupaning kagiatan kasundaan. Urang ramekeun deui tata Sunda ku masyarakat Sunda. Masyarakat nu cabur gaulna ngagunakeun basa Sunda. Mugia bae di zaman kasajagatan kiwari Sunda salosna nanjung. Hadirin anu kusimkuring dihormat, mung sakitu anu kapihatur. Hapunten dina sabudaya kalebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.